Tah dina waktos kamari teh si kancil teh lolos tina bahayana si buaya. Si kancil teh tos lolosnya kalayan hate bunga si kancil dina hatena nyarios kieu. Alhamdulillah urang geus leupas tina di etana borona ku pabuaya. Tapi ieu teh aduh lungse cenah awak sapopoe diudag-udag gogog. Geus diudag-udag gogog, diudag-udag pabuaya. Meni lungse cenah ieu awak. Caba lapar ieu teh awak teh. Gitu. Gundemna hate si kancil anu geus capeknya diudag-udag ku anjing tadi, diudag-udag ku buaya tadinya. Kalayan si kancil di tengah hutan ngulayap gitunya kusabab capek geus diudag-udag gitunya ku tadi ku anjing tuluy ku buaya geus manehna teh leupas tina maot cek kasarna mah kitu si kancil teh. Si kancil nuju di tengah hutan nuju ngalenghoy we mapah kusabab manehna teh capek. Ari sing horeng di tengah hutan eta teh aya sakadang maung anu lapar ya. Sakadang maung anu keur lapar. Si maung eta teh geus 2 poe cenanya acan tuang si bapak maung eta teh. Keur ngageureum we keur nyengengko bari gundem dina hatena cek si maung. Lamun aya ka dieu sabangsaning sato arek dihakan ku dewek mah. Ieu geus 2 poe lapar. Meni bajing acan. Gitu tah kasauran si maung teh. Si maung eta teh anu nuju kalaparan. Aya di dinya di tengah leuweung eta. Ari si kancil bubuhan luntang lantung da geus kabur tadi diudag-udag anjing geus diudag-udag ku buaya. Da teu apal si kancil teh di dinya teh yen aya sakadang maung. Teu apaleun di dinya, teu apaleun aya maung di dinya teh. Ari nuju ngalenghoy we nya si kancil teh. Ai koreja teh reuwas nya. Pas papelong-pelong si kancil melong ka si sakadang maung, si sakadang maung melong ka si kancil atuh paconghok ngarenyag. Si kancil arek lumpat kumaha si maung mah atoh. Kieu nya gundamna si maung bapak maung. Wah cenah ningan ieu santapan urang teh. Kitu cek si sakadang maung. Pas si kancil arek lumpat si bapak maung nyarios kieu. Hei, kamana kancil? Montong lumpat. Maneh geus datang ka dieu berarti maneh santapan urang. Gitu cariosna si bapak maung teh nya. Ari si kancil anu tanpa beban teh nyariosna teh. Naon bapak maung? Dewek mah moal lumpat. Emang kaula sieun ku anjeun? Henteu kaula mah. Naon kaula mah moal lumpat? Tah kitu saurna si kancil teh. Tuluy teh mal bapak maung kieu. Kancil, maneh geus ngaliwat ka dieu berarti maneh santapan urang. Maneh
arek didahar ku urang. Tah kitunya cariosna si Bapa Maung teh. Tuluy si Kancil ngawaler kieu. Oh, nyamanga wae cenah bade nyantap urang mah. Urang mah teu keberatan karikop. Mun aya hiji permintaan sameme urang disantap ku Bapa Maung. Gitu kacariosanana si Bapak si Kancil teh nya. Kieu syaratna cek si Kancil teh. Urang moal kabur Bapa Maung. Tapi urang samemeh urang paeh dimakan ku Bapa Maung aya satu permintaan ti urang. Gitu saurna si Kancil. Tuluy si Bapa Maung nemal kieu. Naon Cil? Permintaan maneh? Samemeh maneh disantap ku urang. Gitu saurna si Bapa Maung teh nya. Tuluy si Kancil ngomong kieu. Urang teh lapar. Coba awak urang leutik. Lamun urang didahar ayeuna ku Bapa Maung, moal wareg Bapa Maung teh. Da abi mah leutik keneh. Coba lamun urang geus dahar, urang geus wareg, awak abi jadi badag. Dagingna ngagedean. Atuh Bapa Maung teh wareg menuang abi teh, nyantap abi teh. Kitunya rayuanana si Kancil mah kitu jeung kitu. Abong-abong si Kancil mah sato anu pinter jeung licik oge gitu tah. Kan bae da ngalicik ge da demi kasalametanana gitu tah si Kancil teh. Ari cek si Bapa Maung, da si Bapa Maung ge embung nya ditipu meureun. Alah, Kancil. Maneh mah paling ge nipu. Engke pas urang ngijinan maneh kabur. Gitu saur si Bapa Maung. Ari cek si Kancil nemal kieu. Urang arek kabur kumaha Bapa Maung? Awak leutik, lengkah leutik. Lamun urang kabur, ya bakal kaunang ku Bapa Maung. Da Bapa Maung mah lumpatna we tarik. Coba Bapa Maung mah badag. Gitu cariosna si Kancil. Tah, tos kitu cek si Kancil teh kieu. Sok cenah aya nama Bapa Maung. Peureumkeun cenah panon Bapa Maung. Ame abi di dieu milarian tuangeunana Jongjon. Gitu saur si Kancil teh nya. Ari si Bapa Maung kalah melotot. Naon Kancil? Maka jong kudu meremkeun panon sagala. Buah-buah maneh mah nya rek kabur. Gitu gunamna si Bapa Maung. Ari si Kancil nemalan deui. Lain Bapa Maung, abi malin kabur. Ieu mah ibaratkeun ucing-ucingan we ieu mah. Piraku Bapa Maung teu percaya ka abi. Tah, gitu cariosna si Kancil teh. Ari si Bapa Maung teh nya we nurut ka si Kancil teh. Oh, keun atuh ari kitu mah Cil, kurang diturut. Tapi awas lamun maneh geus dahar balik deui ka dieu. Tah, kitu saur si Bapa Maung teh. Tuluy peureum si Bapa Maung teh. Ari cek si Kancil teh kieu. Sok lamun Bapa Maung tos peureum, itung cenah, itung nepikeun ka 10 cenah. Moal lila abi ge balik deui cenah. Gitu cariosana si Kancil teh nya. Ari si Bapa Maung teh nya nurut we, nurut ka si Kancil teh. Ari teh nya peureum si Maung teh. Tuluy si Bapa Maung ngitung ti hiji cenah nepi ka 10 cenah.
hiji cenah. Dua cenah. Dina kaayaan si bapa mau peureum bari ngitung, si kancil mah lumpat anu satakar kebekna. Brubung, blusak eta si kancil lumpat ieu mah. Anu kapalang pentor si kancil lulumpatan nyaeta ngajauhan si bapa mau. Bari jeung mikir na hatena teh kieu si kancil angkur kur lumpat ieu mah nya si kancil. Nah hatena kieu. Aduh, ya urang kumaha nasib. Kumaha cenah urang hayang leupas ti si bapa mau. Da mesin ala kumaha oge. Urang teh bakal diunam ieu teh keukeuh bakal diunam. Kitu cariosna si kancil bari lumpat anu kuat beberebetan di leuweung teh nya. Dina kaayaan si kancil keur lumpat, si bapa mau geus ngitung. Beres ngitungna teh. Ai dina pas bunta manehna. Ieu mah bener. Si kancil teh nipu ka urang. Urang beunang wae ditipu ku si kancil. Sakuduna mah urang teh ulah ngagugu. Sakuduna mah urang teh ulah ngagugu ka si kancil teh. Si kancil mah pinter sok nipu. Bari jeung licik si kancil mah eta urang ngagugu wae. Tidinya amekeun si bapa maungna teh emosi. Dina kaayaan si bapa mau ngunag si kancil. Tah si kancil teh keur lumpat tarik teh hayo we ngomong. Mudah-mudahan ulah kaunag urang ku si bapa maung. Kahayang masih bapa maung teh labu. Kahayang masih bapa maung teh nyerieun huntu. Kahayang masih bapa maung teh tidakor. Gitu we nya. Gunana si kancil mah kusabab si kancil ukur lulumpatan tarik gitu. Si kancil sasakali ngalieu ka tukang bari lumpat da sieun ka udag teh nya ku si bapa maung sasakali lumpatna teh bari ngalieu ka tukang. Sasakali bari ngalieu ka tukang. Dina kaayaan kitu si kancil ukur lumpat tarik da balangah teh nya da sieun aya si bapa maung. Si kancil keur lumpat tarik ari teh ditajong si kancil teh. Atuh si kancil teh nya keur lumpat tarik teh labu. Cedak sukuna kana batu. Gulitik korosa cerka si kancil teh nya diguling gugulitikan. Dina kaayaan si kancil labuh tiguling, si kancil gulitik si kancil teh nya tiguling labuh. Kusabab keur lumpat ngabecir tarik si kancil ditajong kana batu gugulitikan si kancil teh. Manehna pas hudang si kancil reuwas. Gigireunana aya oray. Manehna teh atuh reuwas. Kaget. Alah, atosan heula ujang dongengna, mudah-mudahannya katampi dongengna. Urang Penakdi Nida Dinten Enjing masih dina dongeng si kancil. Hayu sadayana samemeh obo urang teu kenging hilap gosok gigi teras abdas ameh bobona sanantiasa dijaga ku malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corelat.